Ding, hampura duit geus aya can. Urang butuh pisan ye. Paling ge isuk mat isukane atuh janjian di halte nya. Bener ding nya. Urang soalna butuh pisan Komat ulah ngabohong Oh atuh mat mah ngabohong urang oge piraku teuing. Pokona mah isukan janjiannya di halte nya. Dah si Oding mah lamun teu ditanyakeun mah sok harehare. Sok api-api poho. Reka imah heula si Om sukane bukeun duit Assalamualaikum Om. Geus di mana maneh Den? Ngajawe Om ulin ka dieu. Oh rek ulin, heula teh rek ulin mah sok we. Sugan teh rek naon? Rek ulin mah ka pantai Om, mun ka dieu ngaja minta heula duit. Maneh mah kan mintaan duit tiap kali teh. Duh aing kumaha geura duit na geus can aya, si Mamat geus nanyakeun gitu aduh. Kudu nginjem heula ka saha ieu bararingung aing aduh. Mang Oding keur naon jika nu bingung? Iya Mang Oding teh keur bararingung Den mah. Emang aya masalah naon gitu Mang? Meni jiga anu serius gitu. Mang Oding teh Den butuh pisan duit gitu tepira sih 100.000. Aduh meni asa perlu pisan ayeuna sidekan ieu teh. Duh karunya teuing Mang Oding piraku ya duit nanti si Om dibikeun gitu. Tapi lah dan manehna ge sok mere mun keur boga mah. Iya tuh aya Mang Oding 100.000 mah. Karunya Mang Oding bisi butuh pisan. Bener Den aya Den. Aduh nuhun pisan atuh Den asa katulungan Ken diinyeum heula ku Mang Oding ken geus boga digantian nya. Ken bae Mang teu kudu nginjem da Mang oge sok mere geuning ai keur boga mah ka Aden. Sugan we bener ye si Oding rek bayar hutang ieu keur butuh pisan. Hayang kawin win hayang kawin. Hayang kawin win hayang kawin. Si Mamat pasti geus nungguan. Tanya geus nyampak teh can aya si Oding. Meni lala teuing si Oding teh ka mana heula cenah. Lalawanan we sukane mangi duit. Urang rada siksa heula si Mamat cenah nu nungguan. Sarmat pasti maneh nungguan begitu. Lamun lain rek mayar hutang tidak tadi ku aing ditinggalkeun si Sarding. Mat hampurannya orang telat macet. Macet naon Sarding? Kira ku leumpang macet maneh teh. Pokoknya rarasan teh naik mobil Mat urang teh hampura Mat. Sok buru lah geus aya can duit teh.
Orang buru-buru ya kita tadi orang nunuan salila-lila di dia kalem atuh mat saroding mah ku masalah duit mah kecil komo ukur 100.000 mah tengkuku ya eta ge bubuhan we ditagih menteri ditagih mana beung mayar di dinya mah sok api-api poho orang mah duitna loba mat bisi didinya perlu sok orang dibere nginjem hayang sabaraha urang mah teu hayang dibere nginjem ku didinya ding ku geus mayar hutang ge urang mah geus nuhun 50 heula atuh matnya engke samareh deui balik di lain mah ngomong cikeneh lo ngomong loba duit bohong ketang mat orang sini kau duit eta ge menang nginjem ti si Aden duit ti si Aden balik sia teh sarding si Aden teh eta duitna pamere ti aing aduh aing banyak geus dipelak lila di dieu nya nu duit aing keneh geuningan balik sia mah sarding sia mah jiga nu hayang dikere ku aing teh sarding teu beunang disabaran pisan sia